Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca Abah, wargi-wargi Abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka Crot. Tobat. Ki Baduri ngoceak deui lantaran gadona meh nyengsol didagor ku leungeun Buntung. Angeunna nyelek ditunyel ku tur kenca nu antukna kolea bobot we Ki Baduri teh ngabebengkang. Ah dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Aduh, mugi sing eling mamang. Karena gentak muru ka Ki Baduri. Bari hate mah lain deui rewasna, sok sieun Ki Baduri ngarandapan bobor karahayuan. Ari manehna deuk maju, lain ngarasa seber. Puguh ayeuna mah geus boga angkeuhan, tingkat pangabisana teh geus leuwih maju. Ngan bae manehna teh ngarasa kagok ku akina. Waduh. Wah, hebat geuning si Buntung teh. Wah, Ki Baduri humarurung. Bari korejat manehna hudang. Memang ari daya tahanna mah geus teu kudu disangsikeun deui. Lantaran tingkat pangabisana Ki Baduri teh sanajan bener ge teu saluhureun nu jadi bapana. Tapi ari mapakan mah kudu. Malah ari dina daya kakuatan mah geus jelas manehna teh aya di saluhureun Mbah Jamrong. Buktina we Bah Bejo oge waktu kumanehna dijajal pangawasana tetela teu mampu. Mangka-mangka Bah Bejo teh lamun seuk dibandingkeun jeung tingkat pangabisana Bah Jagur memang aya onjoyna leuwih luhur satingkat. Nu kedah dijagi teh kokot Buntungna mamang. Karena setengah ngaharewos bari buri laku panonna ka Andi anu harita keur ngajega keneh keur ngadago lawan. Wah, kurang ajar si Buntung teh. Ki Baduri bari jaregjeg we nangtung deui. Memang ari kawani mah tacan regrog. Teh hade ngutruk baraya. Ari wani keneh mah bau sang hareupan deui we kaula. Andi ketakna es tuning mata kaheab nu jadi lawan. Walah. Sombong si Buntung. Nah dikirana aing teh geus merok kitu. Haram dulu. Aing kudu ngejat ku pantar siama. Ki Baduri napsuna jadi tikel 10. Ongkoh ngarasa era we ku karna da puguh manehanana teh sasat dijagokeun pisan. Ulah kalahkan napsan bae atuh. Bau bisi Andi ka hayang mihlaan. Bisi we hayang males. Waduh. Kurang ajar bener si teh Buntung, ha? Moal bisa talang apli deuleu hayana oge. Ki Baduri bakating ku geus teu kuat ngawasan nafsu. Seak we manehna narajang. Can gana-gana wani ngagunakeun bedogna lantaran hayang nyaho heula bari lemor. Bakuna mah manehna teh boga angkeuhan hayang ngabina salawan ku jalan ngagunakeun teunggelan ujunganana.
Eh, ulah bari yang napsan atuh supaya hasil. Ani bari ngegentak jingkrak. Yuk, tenggelan kepangna dipake ngahancapi gelangna. Ngontong somong sajurig. Ki Baduri bari ngagentak narik deui leungeunna. Kilek manehna malik bari nuturkeun posisi lawan. Sabrut teh beureup kencana deuk ngahanca careham. Gerat Andi ngagunakeun gerakan panggal muih. Bari langsung nyamberkeun leungeun buntungna deuk dipake nimpuk punuk. Tapi Ki Baduri memang geus ngarasa aya hiukna angin anu nebak ti tukangeunana. Ngagentak manehna malik 80 derajat. Kilek ngabalirkeun beungeutna jingkahan benturan leungeun buntung. Tuk! Leungeun buntung dihanca ku tenggelan kepang leungeun katuhu. Yuk! Beureup kencana ngadius deuk nyengsolkeun careham. Tapi Andi ngagentak ngareundeuk ngabarengan ngangsronna su katuhu dipajukeun ka hareup. Sakilat narik leungeun buntungna bari ngahembatkeun leungeun katuhuna dipake nakis tonjokan lawan. Bareng jeung eta, leungeun buntung terus ngadius ka hareup. Jebrod! Kena pisan kana hulu angen. Ki Baduri ngahanju. Ngabarengan ngoleabna badan ka tukang sarta golokok we manehna ngutahkeun getih hirup. Jeung aing teh ayeuna mah sia teh Andi. Karena barang mireungeuh Ki Baduri ngutahkeun getih, lat we poho. Manehna poho dina naon. Nu antukna manehna luncat bari ngagorowok ka hareupeun Andi. Ya, tahan karena Aki Mursid nyorowok sarta jelang we manehna luncat ngahadang ka hareupeunana. Monggo Aki. Si Andi teh memang musuh kabuyutan. Karena ngagorowok bari napasna ngahegak kabawa ku amarahna nu lain deui rongkahna. Sabar karena ujang leuwih hade. Hayu we urang balik. Aki Mursid bari karawak we nyekel kana leungeun karna. Moal Ki. Abdi mah moal balik. Moal nyamperkeun kolot nu teu nyaaheun ka anakna. Karena bari ngepeskeun leungeun Aki Mursid. Gerat manehna kagigireun Aki Mursid sarta langsung ngagapruk ka Andi. Ngan bae Andi ngagentak luncat nyingkahan panarajang. Baku nama ngaragangan ka Aki Mursid. Ngontong aja si Andi. Bareto aing katitih. Ayo na urang patutunggal di jeung aing. Karena napasna beuki ngahegak. Pogo sasaatna nafsu kapegung. Amarah teu bisa budal. Lantaran Andi teu nembongkeun sikap nu deuk ngayonan. Sabar karena ujang teu hade maneh kitu peta teh. Cing atuh sing eling maneh teh karena Aki Mursid bari ngagentak luncat deui ngahadang ka hareupeun karna. Lah teu kedah mapatahan Aki. Mongkur anggur mah ari teu palai diunghak mah kudu jadi incu. Karena antukna kalahkan nembongkeun sikap nu deuk ngalawan. Alah. Nah sia teh karena nya bener kurang ajarna teh. Deuk ngalawan sia teh kakolot sorangan, hah? Yap deuleu jeung aing deuleu. Arihan patok tunggalan mah. Widarma ayeuna mah nafsuna geus teu katahan deui. Gerat we manehna luncat kagigireun Aki Mursid. Gede hate sia teh Widarma. Hiap deuleu. Ku aing oge moal burung diladenan. Memang da sia mah puguh oge sobatna si Wijana. Nu matak pantes ngamusuhan ka aing. Karena bari tanta parahdi sabrut we ngasupkeun jurus gugur gunung dina ulin padingdang. Maksudna deuk ngahanca cukang irungna Widarma. Tapi memeh Widarma ngalakukeun gerakan naon-naon. Aki Mursid geus miheulaan ngahadangkeun leungeunna. Tuh, bantrok jeung leungeun karna. Teuing memang tanaga karna nu kacida hebatna. Atawa memangna Aki Mursid geus suda kakuatanana. Da eta we Aki Mursid teh nepi ka ngajarigjeug sarta nu saterusna ngedeprek di gigireun Widarma. Mireungeuh kitu mah. Andi jadi teu tega. Teu panjang deui mikir jorewat we manehna luncat bari nyambarkeun leungeun buntungna. Tapi karena ngagentak ngagilekeun badanna, plos. Leungeun buntung ngageblos teu bisa nembus sasaran. Yuk. Ayeuna mah timpugan karena ngabalestur deuk mapag hulu. Andi ngagentak ngajorelat ngagunakeun gerakan walang sungsang.
karena rikat ngarempot bari ngahiukeun tenggelan ujunganana. Tuk. Keneung Andi kebenangan. Bodar si Andi. Karena nyerowok bari ngaheatkeun deui tenggelanana. Ayeuna mah deuk ngahancap punuk. Tapi Andi sanajan dampal suku karasanya nyautan. Ngagentak manehna malik. Hiuk tuk. Tenggelan ujungan dipapag ku leungeun katuhu. Hiuk jebron. Dengan buntung teka titen nembrag kana dada. Aduh. Karena ngagero bari badana ngajaregjek mundur. Gerat. Gigireun kareret aya nu luncat. Mana horeng teh Ki Baduri geus hudang deui sarta terus narajang ka Andi. Andi ngagentak luncat ke belah kenca. Rokaya karena ayeuna geus nyebrut ngadiuskeun jurusna anu joalna ti belah kenca. Cak deui. Ti katuheunana Ki Baduri narajang deui. Malah ayeuna mah manehanana ngagunakeun gerakan badak Cihea. Andi cingceung ngabagi panenjona. Jerat. Manehna luncat ka luhur ngagunakeun gerakan angin puyuh pangleler ti Aki Musani. Ngan bae, dasar Andi sakali ieu mah kudu cilaka. Ayo manehna make ngagerakeun sukenca pikeun ngajejeg sirah karna. Memang hasil oge karna nepi ka ngagoak bari badana ngarempeyek. Tapi ieu teh ngandung harti gerakan Andi jadi kandeg sakedeung. Anu ngajadikeun mereka sempetan ka Ki Baduri pikeun ngagunakeun dampal leungeunna anu memang geus diwangun minangka cula badak. Nu teu mis deui ari diheumatkeun ari cedak we ngahancakeun Andi anu beulah katuhu. Andi ngagerung bari badana nyirorot ka handap gebot we ti beubeut. Korejat karna hudang deui. Maksudna mah deuk terus ngahanca Andi anu harita keur ngajoprak keneh. Rokaya red ka akina jeung ka Widarma anu semu-semu deuk ngahadang. Ki Baduri atuhnya kitu keneh deuk neruskeun hanca panarajang teh rada agag-agagan lantaran mireungeuh sikepna Ki Mursid katut Widarma. Komo red deui barang mireungeuh ka Ki Jantra anu harita nyeureudeg nu maksudna deuk bebela ka Andi. Karena atuh memang geus surti kana pamolahna Ki Baduri harita. Anu matak manehanana teu panjang mikir deui ngagentak luncat mundur bari ngagorowok ka Ki Baduri ngajakan nyingkah ti dinya. Sarta nu antukna pisan mah duanana ngabalecet larumpatan. Karena Ujang Aki Mursid gegeroan. Tapi karena Batan Malik mah kalah ka beuki tarik lumpatna patutur-tutur jeung Ki Baduri. Korejat Andi hudang. Maksud mah kumanehanana deuk terus diberik. Rokaya kaburu dihulag ku Aki Mursid. Basana teh. Keun bae jeung Andi. Mana kitu oge. Manehna teh geus teu hayangeun ngaku kolot. Percuma disusul oge. Kalah ka matak nungtun ngalegaan jurang pasendahatan. Gusti muga-muga pun incu teh tiasa babalik pikir. Ulah dugi ka teras ka dalon-dalon aya dina kamaksiatan. Mugi-mugi manehna teh ku Gusti dituduhkeun kana jalan anu lempeng bener. Aki Mursid nyaritana bari cari nakdak. Sedang panona teu leupas mencrong kapalebah ting belecetna karna katut Ki Baduri. Nu ayeuna ngan kari kebulna. Tapak gebligna dampal suku nyorang jalan bayedug garing kakatigaan. Dupi ayeuna bade lajeng ka mana atuh Aki? Nah langkung sae urang teras ngabujang bumina pabarja. Andi bari ngararet ka Aki Mursid. Kurang terus ka Cicapar jeung Andi. Kurang nepangan Pagumilar. Geus sono Aki teh ka Jangjana. Keun bae lanan sinana mah. Dipaksa ditepungan ge. Matak we manjangkeun ributan. Kitu sae atuh Aki. Mangga atuh bilih ka Bujang Sonten. Geus kitu mah bring bae sadarea baralik deui muru ka Jalan Sadang. Saterusna opatanana ting arungkug mapai Jalan Gede anu brasna ka Wanaraja. Sarta sajeroning laleumpang teh kabeh-kabeh pada ngabaretem teu kecat teu kecet. Sadarea pada ngajejempe maneh
Baku nama itu ieu oge masih keneh tacan leupas tina mikiran hal-hal anu kakarabieu karandapan. Ras ku kaayana karna nepi ka kituna. Jeung tinimbang nurut mah dibawa balik kalah nekad ngalakukeun ributan. Basangkal teh dibeakeun ku sorangan. Kanca dan sadayana ngajarentul duaan pada ngahaneng bari neuteup ngemplangna situ cangkuang. Mun seug aya nu nangeunaan mah piraku we teu matak nimbulkeun kakaget. Mereng awewe wungkul ngadon caricing kasebut di tempat hara-haraeun tempat suni nu tara kasabaku jalma. Saurang geus aya umur tapi katembongna estuning masih keneh jag-jag naker. Manehna teh nu tayalian ti Amujumi urang lembur lolohan. Ari nu saurang deui mah umurna ngora keneh naker. Puguh lain nulian. Manehna teh Nyi Tarsiah anu geus lawas ngalolos ti inung bapana. Ingkahna teh teu jauh-jauh teuing. Ukur kalembur lolohan ngadon Nyi Ruruk di imahna Amujumi. Waktu ngalolos nu mimiti oge nyaeta basa beuteungna masih keneh bureuyeung. Nyi Tarsiah teh sanyana mah diampihan ku Amujumi. Anu waktu harita teh Nyi Tarsiah ngabalecetna kalebah situ cangkuang. Kabeneran kapanggih ku Amujumi. Puguh nyahoan bener yen Nyi Tarsiah teh anakna Bi Ijah ti lemur hujung. Atuh terus we diajakan ka imahna. Ari heg teh ditanya naon sababna matak manehna los-los kadinya. Nyi Tarsiah teh paralaku nyaritakeun kaayaan dirina estuning teu didingding kelir teu disumput salindungkeun. Percuma lantaran riuk beungeut mah puguh geus kateguh yen manehna teh sabenerna keur nandang katunggaraan. Ngadenge pangakuanana Nyi Tarsiah kitu lain deui Amujumi watireunana. Malah dina ngebrehkeunana teh asa teu wajar beunang disebutkeun asa kaleuwihan teuing. Mangwatirkeun kasebut kadeungeun-deungeun teh Amujumi nepi ka nyurudutkeun Cipanon. Malah saterusna mah nepi ka ngagukuk sagala. Bari ngagalentoran Nyi Tarsiah. Nu antukna mah Nyi Tarsiah teh teu meunang ingkah deui ti imahna nepi kabrolna ngajuru. Ngan hanjakalna cenah budakna teh umurna teu lana. Waktu nu ngalolos ngadua kalian nya ka Amujumi deui we Nyi Tarsiah nyungsina teh memang geus asak ditaratahan ongkoh ku Amujumi. Malah kahayangna pisan mah supaya Nyi Tarsiah tetep renggenek aya di Amujumi. Basana ge moal kapalang nya mika nyaah lantaran manehna teh sasatna hirup nu ngelis teu sanak teu kadang. Atuh karasana ku Nyi Tarsiah memang nya mika nyaahna teh malah sakapeung mah tumarapna ka Nyi Tarsiah sok mata kaget lantaran kanyaahna Amujumi teh sakitu totomplokanana geus puguh nu karasa ku badaniahna. Dalah dinastrakna kana hate oge mun dirasa-rasa bet asa aya onjoyna ti indungna pribadi. Bakuna mah dina ragap jeung dina geterna sora anu ngebrehkeun kadeudeuh kabina-bina. Kukituna nya munasabah we lamun sagala pasoalan anu ngeunaan kana dirina teh ku Nyi Tarsiah kabeh digorehelkeun ka Amujumi. Saperti hubunganana jeung Andi. Hiji-hijina jajaka anu memang geus jadi eusi hatena. Ngan bae teu bisa kalaksanakeun. Lantaran keur mah dirina sorangan sasatna geus noda katurug-turug deui. Andina oge memangna geus aya nu boga. Geus dipimilik ku Nyi Euis anakna Pak Haji Sobana. Ngadenge pok-pokanana Nyi Tarsiah kitu teh lain deui Amujumi ngahlasna. Nu antungna jorojoy we aya pikiran hayang ngarangkepkeun Nyi Tarsiah ka Andi. Kieu peta teh ngan samata-mata kajurung ku kanyaahna nu pohara.
Lantaran kumanehna geus bisa kasasar, kumaha jero-jeroanana hate nyitar siah ka Andi. Sanajan bener dina lahirna mah nyitar siah teh sadrah, pasrah, ngalepaskeun Andi tutungkusan hatena. Tapi batiniah mah tetep we lengket masket, pageuh maneh mieling Andi saneng-nengna. Puguh sapopoe katiten, rengkak pulahna hulang jentulna sarta mindeng diintip didedengekeun. Wedeui nu sok disambat bari jeung dipikaceurik balilihan teh iwati Andi saurang. Ieu sababna matak ambu Jumi katut nyitar siah mindeng ngalanglangan peuting-peuting ka Cipancar. Dibelaan nyamur-nyamur make papakean lalaki. Ongkoh deui memang karepna nyitar siah hayang manggihan Andi. Sanajan bari nyamuni nyumputkeun jirim. Teu panasaran, najan ukur sareret oge carek paribasana. Geus cukup matak ngajadikeun ubar hate nu salilana marudah nandang brangta. Atuh sajabana tidinya, ambu Jumi teh aya karepna nu mandiri. Nyaeta hayang ngajajal kumaha wawasen katut jajatena Andi. Lantaran angkehanana boga minantu teh hayang bener-bener kajalma pasagi. Cohagna mah jajaka nu ngabogaan tingkat pangabisa nu bisa diandalkeun. Jajauheun bisa diungkulan kumanehanana atuh sabisa-bisa mapakan oge geus cukup. Tapi kabuktian dina dekna dicoba. Tetela Andi teh lain jore-jore. Ambu Jumi bener-bener ngarasa teter nyang hareupanana. Malah hatena mah ngaku yen tingkat pangabisana Andi teh aya di saluhureunana. Hal ieu teh beuki nyongsrong we hatena pikeun ngarangkepkeun nyitar siah ka Andi. Ngan nyaeta hanjakalna teh bet teu kasaruyuan ku nyitar siah. Basa Andi ngarandapan teu inget tea sasat dibongohan kumanehanana. Kapan waktu dek dibawa ka lemburna teh nyitar siah mah nolak terang-terangan. Basana ge Andi teh lain pimilikeun manehanana. Kukituna pamaksudan ambu Jumi teh kapaksa we kaneg. Malah ayeuna mah hatena disangharepkeun sapinuhna ka Karna. Mayana panteg hayang mangmaleskeun ka nyeri anu karandapan ku nyitar siah. Ngan bingungna teh ka mana kudu nyungsina. Lantaran Karna teh plenglas we taya beja di mana ayana. Kanca dangu. Tambah kesal cicing di imah bari oge susuganan manggih beja tina hal dirina Karna. Ambu Jumi katut nyitar siah mindeng ngaratangan situ cangkuang. Nu pikeun nyitar siah mah mun nempo situ cangkuang teh sok matak ngahudang rasa kelar jeung kagagas. Rusras kan geus jauh kaliwatan. Kapan nya di dinya pisan dina nusa nu tembong runggunukna ti sisi cai. Manehna kungsi diuk paduduaan jeung Andi. Oge kungsi manehna harita ngebrehkeun eusi hate. Sanajan masih keneh dibalibirkeun. Tapi sanajan kitu ari diajakan kadinya teh manehna maneh haget naker nyanggupanana teh. Tapi ti poe harita geus lila naker maranehanana teh ting jaranteng neuteup ngemplangna cai situ. Atuh nyitar siah mah reretna mineng manco kalebah nusa. Bari ngabarengan nyeblakna hate nu nimbulkeun ketugna jajantung beuki motah. Ngadurugdug teu beda we ti dulag jeroen dada. Hebreh ngoyagkeun cengkir gading papasangan nu katembongna beuki neuhneur. Ngaran-ngaran mentas ngajuru anu geus tangtu dieusi ku Cinyusu. Geus beurangkeun hitar. Hayo ya urang balik. Ambu Jumi bari ngararet ka nyitar siah anu masih keneh anteng mancokeun panenjona kalebah nusa. Ohon, mangga mak. Nyitar siah teh sebeleke diajakan balik teh. Koleset we ngalengkahkeun sukuna saterusna ngeteyep gigireun ambu Jumi. Bari lalempang teh duanana ngabaretem. Nyitar siah puguh lalembutanana masih keneh tinggalin di situ. Malah terus ngalayang kalebah nusa. Ngimutan kejadian bareto waktu dina keur paduduaan jeung Andi. Atuh ambu Jumi nya kitu keneh.
Lelembutanana kumalayang ngintip-ngintip kejadian baheula zaman keur ngora. Bakuna mah rusras deui inget kana lalampahanana sorangan. Nu nepi ka ayeuna oge teu bisa leupas tina implenganana. Tetep nyang karuk ngeusian hate. Beki komo sanggeusna kacicingan ku Nyi Tarsiah. Mun raheut mah ayeuna teh nyarekekeh deui nyanyautan bari ngakutnana. Kukituna kaayaan Ambu Jumi teh mana horeng manehna ngandung rusiah diri. Pikeun nu sejen mah geus tangtu moal nyahoeun. Dalah pikeun batur salemburna oge kaayaanana Ambu Jumi mangrupa tanda tanya teguhaneun. Teu beda we ti tatarucingan. Duka teh teuing. Loba nu mangkagetkeun. Tapi nya kitu ngan saukur di jero hate saurang oge taya nu pirajeuneun barang tanya. Ayeuna joalna Nyi Tarsiah nyiruruk di imahna. Kakagetna teh beuki tambah. Bakuna mah pikeun nu nitenan sarsilahna baheula. Bet matak bijil sangkaan nu lain-lain nu ditungtungan ku boa-boa. Tapi nya kitu deui. Sangkaan ieu teh ngan ukur di jero hate. Paling-paling dina tembusna kaluar oge ngan saukur mangrupa harewos pating kecewis. Jeung pada batur satatangga. Malah nu saurang mah make ditungtungan ku nyarita kieu. Mun nya oge, abong kena saturunan. Beki komo ngarasa kagetna teh. Lantaran Ambu Jumi jeung Nyi Tarsiah teh sok kapanggih peuting-peuting ngalemet turun ti imah. Nyaeta ari rek ka Cipancar. Nu samata-mata ngan saukur deuk ngalanglangan Andi. Teu beda we tinu intip-intipan deuk ngalakukeun demit ti bongohna. Nu pikeun Andi oge. Hal ieu teh kapan jadi mangrupa tanda tanya nu tacan kapanggih pijawabeunana. Nu teu weleh jadi pikiran sandang-endang. Saperti harita Andi sabalikna ti Cicapar nganteur Aki Mursid. Manehna henteu terus ka Tamak Baya, tapi nyimpang heula ka Cipancar. Maksudna deuk reureuh dua peuting mah. Sedengkeun Aki Mursid mah jeung Widarma harita teh teu baralik deui diandeg ku Wijana. Ku kitu teh mah. Aki Mursid teh geus asa ka akina pribadi. Bogoh dikukut ti keur leutik keneh nepi ka dewasana. Atuh ka Widarma nya kitu keneh geus asa kadulurna sorangan. Kanca dangu datangna ka Cipancar teh geus sorenaker. Lantaran nyimpang heula ka imahna Ki Jantra. Kakara gegek diubet jorojoy make hayang kacadas gantung. Teu panjang mikir deui jerot we manehna turun. Saterusna ngagedig ngambah jalan torobosan. Malibir ka Panggulaan. Anjog kanu dituju terekel we manehna mapay tambang areuy. Ari gek diuk dina batu lempar. Bari merelak bae heuai. Anaheg teh ngagoledag bet teu karasa deui reup we. Manehna sare ti beranaker. Ongkoh cape we deui puguh mentas lumaku sakitu jauhna. Lilir-lilir dumeh karasa tiis kana awak. Mana horeng angin peuting ngahiliwir nyiwitan kulit. Teuing geus wayah kumaha. Lantaran bentang-bentang geus tembong baranang. Red kahandap ukur tembong belgedegna poek peuting. Kamalinaan sare teh. Ani ngagerentes di jero hatena. Bari gulayun manehna kana tamang areuy. Sorosod kahandap anu saterusna ngagejlig kana taneuh. Tapi kakara gecre nincak taneuh. Ngadadak kadenge nu ngoceak lebah tutugan pisan. Sarta suarana mah sada-sada awewe ngoceak bari tulung-tulungan. Piraku aya deui begal mah. Ani bari ngagentak ngajorelat luncat. Beresat we. Muru jalan gede. Ari breh teh. Tetela aya awewe keur digugulung ku hiji lalaki anu keur ngajoprak di sisi jalan. Kakara ge Ani deuk nyampeurkeun ngadadak kencangeun jalan aya nu ngajorelat. Teu panjang deui mikir, blesat we kumanehna diburu. Tapi nu ngajorelat teh sakilat luncat ka luhur kana beungeut gawir anu berasna ka pasir laku.
sarta gorobas we naik ka luhur. Montong aja bangsat. Andi ngagorowok, bari jelang manehna oge luncat. Terus gogorobasan ka luhur, ngudag nu ngejat. Tapi nu diudagna ngadadak leungit tina panenjona. Sabot manehna luak lieu, ngadadak tembong ngajorelat deui geus rada anggang sarta melesatna ka lembah hiji tempat anu cenah mah di dinya teh aya hiji karamat nu disebutna Sanghyang Tapak. Tapi kasurung kurasa kapanasaran. Teu loba dimikir sak we ku Andi diudag bari ngagunakeun gerakan engkang-engkang. Srog ka hiji tempat nu memangna ku manehna tara disorang. Ari breh teh. Lain deui Andi ngaranjugna. Sanajan bener geus peuting, tapi tetela ebreh nakeran naon-naonna nu harita katempo ku manehanana. Anu hal ieu teh sama sakali teu katepi ku atina, teu kahontal ku akalna. Nu matak sajongjongan mah manehna teh kalah ka ngajanteng we bangun hareugeun. Kanca dangu sadayana munasabah deuk teu ngarasa kaget oge. Eukeur mah peuting turug-turug beunang disebutkeun di tempat nu hara-haraeun aker. Tara kasaba ku jelema. Andi bet mireungeuh budak keur gogoleran dina jukut. Coba saha nu teu reuwas sarta kaget mun disanghareupeun kana kajadian anu saperti kitu. Nya kitu deui Andi. Sajongjongan mah manehna ngadon ngajanteng. Karena udaganana males we poho kabengbat ku papanggihanana nu memang teu katepi ku atina, teu kahontal ku akalna. Tapi ngadadak manehna ras inget ka awewe nu keur ngagugulung lalaki teh di sisi jalan. Teg we pikiranana tangtu ieu budak teh anak si awewe nu ngahaja direbut ku begal tadi. Mikir kadinya teu anta parah deui ngagentak budak teh disampeurkeun. Gap kumanehna dipangku. Geus kitu teu panjang mikir deui, jurelat. Andi mudun deui ka jalan gede. Kasampak teh si awewe jeung lalakina anu tadi ngajoprak keur dariuk dina kuta sisi jalan. Duh, kalaresan we kabujeng keneh. Mung begal nama teras mangpret. Andi bari nyodorkeun budak ka si awewe. Naon ieu teh Ujang? Putra saha ieu teh? Si awewe teh kalah kan nanyakeun, bangun anu kaget. Bari panonna manco neuteup budak nu diasongkeun ka manehanana. Sanes putra ajeuk ieu teh. Andi ayeuna mah nu ngariuk kaget. Sanes Ujang? Nati mana ieu teh kapendakna? Ai. Di ditu ti luhur pasir. Dicaket nusok disebat Sanghyang Tapak. Ngagoler we dina jukut. Ari manawi teh putra haceuk anu direbut ku begal. Margi si begal teh ngarelesna ka palih dinya. Wah sanes budak samaneh Ujang. Awewe teh jojo ngabiri-gidi we pinuh kasieun. Sidik putra jalma ieu mah. Ani bari nalek-nalek. Jadi leresnya ieu teh sanes putra aceuk. Sanes Ujang? Matak teu kahartos ieu mah. Ani bari garo-garo teu ateul. Red kana beungeut budak nu keur disangkeh ku manehanana. Budak teh kalah ka bebelengehan. Sakitu angin ngagelebug teh siga nu teu tiriseun. Ongkoh deh dari badana mah dibaguded ku samping kebat manibuni. Memang leres teu kahartos Ujang. Nu lalaki mairan. Sanes dupi tadi teh kumaha ieu teh ngawitanana. Leres manehna teh begal.
Andi nanyakeun, leras ujang. Waktu akang sareng acikna menuju Jongjon we leumpang, ari jireng teh aya nu luncat ngahadang. Sarta langsung we nonjok ka akang kedaangan. Nu mawi akang teh jojoleng we teu emut. Si lalaki teh nerangkeun, bari jeung dileuwihan. Memang nya ditonjok nama. Tapi begalna mah harita teh teu ngahadang-ngahadang. Bongan digareuwahkeun, heg we atuh manehna narajang. Dupi akang bade lajeng ka mana ieu teh? Bade wangsul ka dinya ka Leuweung Tiis. Wangsul ti leles. Rasa muka tos aman. Nu mawi wantun ngalangkung wengi-wengi teh. Sumuhun. Dupi ieu murang kalih teh kumaha atuh nya? Andi jadi semu bingung. Wah, ka atuh Jang. Saena mah simpen deui we atuh kana tempat urut tadi. Ih, mah nya atuh. Leheung-leheung upami aya nu ngarawatan. Kumaha upami teu aya? Asana teh piraku upami anak begal nu tadi mah. Sanes Ujang. Sanes anak begal. Margi sidik tadi teh. Manehna mah da lengo. Paling-paling ge. Nu awewe nembrong. Bari ngabirigirig deui. Ret ka budak nu tetep aya di nalahunan Andi. Disangkeh bari cingogo. Maneh mari nyarita teh. Nu lalaki nyaeta salakina ngadelek bari nyigeung. Sumuhun ceuk mah. Pugu leres ieu teh putra jalmi. Cobi we atuh parios. Ani bari heg tungkul, negas-negas beungeut budak. Tah we asana teh. Ku teu mata kartos atuh da Ujang. Sanes kieu we atuh. Kumaha upami candak we ieu murang kalih teh ku aceuk. Atuh bilih enjing aya nu gujrud mah aya kantun masihkeun we ku akang. Andi akhirna nyieun kaputusan. Lantaran ari deuk diteundeun deui dina tempatna mah bisi nya budak teh aya nu miceun. Ari deuk dibawa ku manehna ka riba-riba. Leuheung lamun geus boga pamajikan onaman teu jadi soal. Alim Ujang. Sae ku Ujang lah candak. Si lalaki teh teu daekeun. Geus komo pamajikanana mah. Barang ngadenge budak deuk dipasrahkeun teh. Manehna ngadadak ngised kawas nu deuk init. Permios Ujang. Tos wengi teuing ieu teh. Murang kalih mah sae candak we lah ku Ujang nya. Si lalaki nyarita deui bari jeung we manehna nangtung. Sarta henteu ngadaguan heula jawaban. Lewas we. Manehna indit bari metot leungeun pamajikanana. Ngarekuh nanjak. Bari teu malire deui ka Andi anu karicungelik we sorangan bari mangku budak. Bet teu beda ti nu katempuhan buntut maung. Kumaha cenah ieu teh? Andi antukna mah jadi bingung sorangan. Ret di kana beungeut budak, bet geus ngagebra. Ditelek-telek mah, mani bersih budak teh. Rupana tegep sarta jigana mah lalaki. Ana heg teh kumanehna disasar, bener we budak lalaki. Dipapantes umurna kawasna bae moal kurang ti 10 bulan. Mending dibawa we ku aing. Bibi ge piraku teu daekeun ngukut. Andi gagerentes di jero hatena, jeung manehna nangtung, gidig we. Manehna indit nu maksudna deuk balik, sarta hatena gilig. Budak mah deuk dipasrahkeun we ka biena. Aduh kanca. Cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca.
Atur nuhun. Di carita urang tunda di Hanjuang siang tenden di handelem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.